Iya, atas sudah di palingnya. Mana si Mi kan dia mana? Mi kan dia. Mana si Mi itu cici. Kedengan eta. Aduh. Kok awalnya lihat seperti itu? Iya. Saya bikin kursi di paling itu. Iya. Dilungsurkeun calikeun di paling itu di saya bikin kursi para panitia. Bapak tamu nu ti Bandung mangga di paling itu. Bapak camat di paling dia. Mangga aturan Pak Camat anu ti tamu ti Daya Bandung Bapak Direktur mangga diantos di nurada ieu we meusan pagi itu meusan iya upami panasin deui aduh di mana ya teh Mi aduh apa dia teh di daerah Cinyatu teh aja teh pada peresmian rengse masjid cenah geuning ieu teh waduh masjid meuring megah lumayannya di ukuran di daerah urang mah di kampung alhamdulillahnya ya teh masjid naon Mi ya teh namina teh ieu teh upami terbang mah masjid Al-Jihad kan baheula mah Al-Jihad Rukul tapi aya cenah aya Tamihan Nur Hayati segala aduh mohon jadi ya teh masjid Al-Jihad Nur Hayati pedah penginten ieu teh yayasan Nusantara apa intinya aduh wilujeng sumping ka Bapak Direktur ya di Yayasan Masjid Nur Hasanah Nusantara maksudnya iya mereka pada rolong gitu mana yang konan atuh da geus ari geus kolot mah balelo gini kan ari kana dahar mah teu balelo ieu teh aduh aturan ka Bapak Camat Kecamatan Talegong anu engal pengintennya nah alhamdulillah biasa lupakeun ieu ka negeri Talegong paling ujung alhamdulillah mangga Mi ke urang eta mah urang awih nama dina lagu-lagu dangdutan makanya nah ayeuna urang ngarajah heula Mi nya urang ngarajah heula cenah bejar mah Mi bade aya nyawer ieu teh kami teh insyaallah ya lamun ka harti meureun ede kawer bukan ka harti gitu ya maksudna lamun ka harti lamun ka harti naon apa karena mana meureun aduh asa ku kana bingung eta teh beda jeung nu hajat ari di peresmian masjid aduh cing Mi lamun ke di sawer Mi itu dari ngalagu naon ari Mi bukan mengalah lagu naon anu asal nu hese ulah nu hese lah laguna lamun anu hese lagu naon lagu ngalagu nuduh siapa nu hese siap Mi artinya siap cing naon eta buka heula dina sasajen MI cing lain di bedol aku mah hanya tinggal
buka anak sesajen buka anak si sepi bukan hal itu teh aduh maaf saya tak jujur namanya ceting namanya kasus yang urusan ampun iya gara orang buka heulanya kita tadi teh pamahanan sasajen tidinya teh tibun lebah tibun aki tadi nanti unjut cik gara-gara orang buka sok buka anak sok aduh walah eta payung lagi meni bahan gue butuh cenah tukang channel itu tukang channel aduh cici halo gini aja aja wah kumplit gara aja aya sepan cau aya aya keripik lencai aya di naon kita pais lele gitu aduh karena sepeng ikat tukang bonang gitu pais presko aduh saya betul suka mana karet gitu cici orang asal ada cici orang asal ada kubuah ya aturan pacamatnya aturan ya buat bangsa buah gitu ya tuh iya eta ari bedog eta bedog teh bener asik aduh asli ya mah bedog asli sabab pilih aya anu mau ngamuk gajah mata tah ieu teh bedog saha eta teh itu bedog tukang tenang itu teh bedog Pak Epul itu teh malah tadi mah Pak Epul teh nah itu pakai helm cing teh dulu naon aduh cici siapa ahmi urang araja heula urang amit-amit heulanya kanu kagungan di ieu tempat diri teh mah anu kagungan di ieu tempat mah ya Allah Subhanahu wa taala Allah sia pokoknya mah daya alam jin teh masih aya kan diciptakeun sabab jin manusia teh bareng diciptakeun ku Allah teh aya di unggal tempat ngan pedana teh urang anu lolong benconong ya bisi kageulehan kakeueuhan ya mah kasepak katoker kata jong ku pacamat nah gitu nya urang araja heula nya siap urang patih mi soknya rancage hate awaki naratas jalan ke tukang ketampian gesan mandi kalui sifat tahun leuwih nu ngaruncang diri sakiwari rek urung ka pajajaran paman hayang pulang hati padung dengan bareng jeung pengantin kita
barat yang ngaraja madep ke dayuka wangi kaluhur kasang rumun kahanap kasang nugraha kabataraan nagaraja anu calik dina bumi nu adegang dina tulang sing nepi kanu di langit sing dongkap kanu kawasan maka asih wong sabumi maka ulas wong sajagat wong asih sajagat kabeh lengkah aing lengkah padama lengkah ratu patang jana bisuku pedang mijang-jang pedang melepah buaya mangsar Sulman ulah hilang kijai lekanyaya itu paten dipakai ku kaula sing nepi kanu di langit sing dongkap kanu kawasa surah rembak napa neda baca neda waluya aduh Gusti Maha Agung jangan rada panas nang panas nawan panas betul aduh saya kurang ajar tongerakeun panitia aduh apa panitia ge urang ya ieu teh wilujeng sumping ke Bapak Direktur anu mantuna parantos maparinan kasayaan tiasa ngabangun ieu masjid anu sakieu ageurna Bapak Camat cing sakali di cing sok sorana anu rada ulun haturan Pak Camat siga nu ngoro siga ngoro cing hoyong silaturahmi ngarapunten anu kasun punten biasa Pak Camat aduh ini mah cing ye siap tong erakeun kade tong erakeun naon kade ulah barang pentanya tapi kumaha iya kami moal barang peta lamun dibere kita terima aduh ya segan we aya panyecep dina waktu ieu kada dibayar mah teu ieu teh aduh ampun saya tong ngabirang dia tuh tong ngabirang mangolan gitu engke cenah dibayar mah dibayar mah cenah kudu lalajo we ieu teh itu bayarna cenah kudu nyumbang gitu kami ieu teh pada si waleng cerna kami jadi cangkeng cenah bongkok gitu aduh ampun iya mah mi bagian mi aya nu nyawer teh bagian mi sakadap deui urang papak ditaikeun di kana singa Depoknya engke di kalungan di kalung bunga anu sae tah gitu satu acara kayak aya acara aduh hiji dua aduh iya cing maka dia nukang heula ka dia cing bujur cing tinggal dia bujur dia naon aduh temenan sia aduh boy iya cing ari eta susu mun dikaueuhan iya alhamdulillah hatur nuhun mudah-mudahan sing dibalas di Allah Subhanahu wa taala anu langkung sae sing diberkahkeun betah tumanina di ieu kacamatan Taregongnya ieu teh Pak Camat teh cenah di Agung asalna di Timur Leste ieu teh mohon di Timur Leste anjeunna teh gitunya alhamdulillah ditugaskeun ka kacamatan Taregong namanya sababaraha dinten ieu teh di kacamatan Taregong teh nya alhamdulillahirabbil alamin nya cing sok mi naon teh urang ngalagu
Cetakan aja lagu geus nyari nyawer. Oh. Oh, naon? Tekan denge ku aing. Ampun. Alhamdulillah ya Allah hatur nuhun Pak Direktur. Hatur nuhun pisannya. Ampun. Wah, ari geus kalapasan mah kitu teh bahasa teh. Main bahasa dalam, lain bahasa kami itu. Aduh, Gusti Mahagung. Bahasa lengser ya, punten Pak Camat. Iya dina lagu na ngarah aya nyecep kami hiji panitia mulai ngecep. Ih. Iya Pak Mul teh pada nage tunggu ngagotong singa, biar ngecep kumaha gitu. Cici. Gerak ieu liman ka lagu teh. Aya manuk nana lencang. Aduh, cici, sia kurang ajar di mana eta teh. Bilang gua aya manuk todonyang. Iya, kami pangaran ke zaman mun muning teh jeung APG ka tukang bonang tah. Heeh. Aya manuk karena teh ditanyakeun naon ci teh eta teh manuk teh entot tadi na patu teh apa? Si eta teh manuk entot lencang cenah gitu. Aduh, cing sok lagu ge cing sok. Aya manuk karena entot lencang. Dina batu manehna tolong todak berang penting panganten todak aduh bener eta mah kulina panganten apa sih keragan aduh ampun mereka gitu dan iya aya di lagu kayak gini kan eta mah dina hiji waktu meureun laki meureun juru kami teh nya artis dari mana teh selaku artis tapi dipangantenkeun gerendengekeun waktu main musik kan rada kagok loh main musik dina lagu teh gini lagu talak tilu teh gini lagu teh anu geus ka dituna sok kami teh sana itu ada lagi ya nyeri teuing basa kuring di anyaran aduh teh lagi Mengembang sore kene membel kami candah dirang sok atuh kadinya tilu kali sakalian aduh ampun akhir dikasih dagukeun ku jeung kali Pak Kade sih kalau gitu teh tah bilih aya pada joget penginten bilih ngersakeun manehna ke urang laguna cing urang laguan heula laguna lagu talak tilu. Cobi ya.